aja kerja lumayan soknya dengekeun meureun kiai yen Allah teh maha bunga Allah teh maha tingali maha uninga maha welas jeung maha asih ngan dina pikiran manehna mah ngabentuk jelema Allah teh meureun buhar loba kakayaanana dina pikiranna teh nu awam meureun hirup teh ngan susah jeung susah lain tengah puting nyieun surat Assalamualaikum kahatur Allah anu maha welas anu maha asih kalau nyuratan lain kawasan sesama pan dina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun Sidik lain sakamislihi saya punya mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge hari ini pikiranna dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi percanten jana salira mah murah asih sanes beda abdi yakin dina hate salira teh ulas asih karaya abdi maha tingali Allah teh maha tingali abdi yakin uninga pangeten kenapa ngabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam udin karena surat ayo upagawe surat udah dicapatan tidak kotak surat hiji-hiji dibacaan ayo hiji deui nyata surat di kahatur Allah nah cik tukang surat ieu tinu gero anungkeun we sisi jalan aya polisi palit di Polda boncengan polisi mereka ngomong kerjanya ngadutut ay polisi tukang heureuy duanana resep heureuy naonnya kayak itu aya kayak bodas tuh udah teh suung yang amplop nih saya dibaca kahatur Allah barakat eta polisi insok ya buka euy eta polisi dina kuta 2 are baca surat kahatur Allah subhanahu muji karohe eta polisi sisirian Syah tidak Udin ya mana dia Arumora lain dia kalau nyanyi berduit yang dia tahu gitu ya rumahnya dari orang yang suratnya dikirimkan karunya saya kira 75.000 ya jangan seberapa sepuluh suratan beli kahatur Udin dia duitnya aja dah baik manfaatkan dihanap praktekan Allah kata polisi itu kan bener ayo jangan kurang aturkan apa yang guna suri ayo oh iya jangan yuk tuh dari masih dari donat lah gitu kok Assalamualaikum Brai tadi buka rumah Udin ayah polisi ya bapak ayah naon kita nak buka terus lain kerja ketitipan surat disaha deui kena soalnya macam mana mohon jangan bener tuh ini teri polisi kembali sini iya ayah dibaca teh Udin ada surat iya duitnya lumayan
Allahu Akbar abdi bagi persanten Allah teh mahanya ahli mahawalas palasi. Ya Allah nuhun ya Allah kita sujud sholat subuh itu 7 rakaat. Oh cacak 2 jangan ditanya kamu 7 dibaca sok tepon duitnya 75.000 nggak lamun di mana ngopi mahir ini lumayan sedikit tulis diri tak kalau atur Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pingkeun ulah mi HP duit ke polisi ini rugi 75.000 jadi ketempuhan budut mau ada polisi dinanya ampun nulungan anjing ka dompet ampun penting malu makanya nyebutkan pingkeun deui tapi kan dianggap sesama ya kalau tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu cilaka ya dina Islam teh tauhid cilaka teh nepi ya matak sadar pakai ulah sumogol tamatkeun cing jucung dan garang-garang sumogol mah geuning nguwi oge kalah jadi hitut kalah jadi pokok heuh jadi ilmu jadi nya tah begituna teh mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi ya amin jaya sekali jaya tetap jaya anak bapak dorakati anak muang kerupuk kecicing bikin anak mana keju usaha dagang teteh anu milu usaha teteh mending ngagebog tukang kerupuk nu usaha teteh tukang kerupuk molotov teh kaing padahal teh nu usaha sarua we jeung aingnya euy sarua didoakeun jeung payung euy amin alah tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salap anu dangdang teh jam 10 keneh sada sora bango tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu heeh urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangandon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah heeh karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas ponok meureun la ilaha illallah lah mun urang mah ku budak ngora atunya wah khawatir wala wargi subuh ning karunya gugahkeun gerah-gugah pala wargi gerah kapala syar koho meureun kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku injuna deui
Teu sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ya Kang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yo mau ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep berat. Jo jetrek kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Ini kan ke era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai pangijeng masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot ini meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teh geus ana Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan tuluy buka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelek ke hees. Lain beuki hees lah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Korejo atuh mun teh. Joko kocok we. Heeh, nyoko cai Allahumma lakasyumdu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, sahur henteu. Tapi kuat puasana mah euy. Kuat. Nepi ka jam 11, maot we ka tina mah. Salatri bener teh. Alah karunya aing. Oh, watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deuleu. Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake diklipaehan. Masinis supir kereta api. Oh, naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu geuning nya. Benar. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal ke gedona. Cau egu gulutukan ini aya opat siki. Kulub sampeu we suhu ke opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawan beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut teh lawan beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kanteung ieu we sampeu dua deui. Kulub jauh we opat. Setan. Masinis amak. Gajileng teh mah. Wah, turun. Oh, mau paneungeuh berongbong tukang bandrek lumpat. Memberi. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Heeh. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah udag-udag tukang bandrek, ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we.
Parais dongeng teh teh. Kan pondok umur. Tapi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu karari itu mah deuleu. Akan Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan da kan. Padahal teu kudu hese ngala orai mah. Nah, Mawa kerupuk we dua blek nu. di kamanakeun ya Kang kumaha. Pangi we jeung liangna. Tundaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina Lain oraina aing na teu dahar. Nunuan orang nawan. Ampun ya. Oh iya iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang Assalamualaikum. nya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam.